Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 52. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Haji Capcay. Ya kalebet kana pengalaman dulacis. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Aya paribasa deungeun anu unina, anu ngeureut irungna nyieun goreng beungeutna. Haratina anu ngagogoreng barayana sarua jeung ngagogoreng dirina. Ari dulacis di dieu lain rek ngagogoreng baraya, tapi sakadar nyaritakeun pangalaman tur henteu goreng geusan piluwangeun nulian. Ceuk bujangga teh mah nyaritakeun luang piluwangeun. Dulacis teh boga baraya ka piua ngaran benerna mah Haji Asro, tapi ku saderek-saderekna jeung ku nu lalandes sok diserebut Haji Asrokol. Neruskeun tina dodoaan Asrokol badrun alaina. Ari sababna dumeh ka bina-bina panatikna beh ditueun ortodok eta mah. Panatik nu kitu anu ku barudak kiwari diserebut hinderlis panatik teh. Maksudna bawaning ku panatik nepi ka jadi gangguan atawa panghalang kana kamajuan. Ieu panatik teh lain ceuk dulacis bae, tapi ceuk baraya-baraya jeung ceuk kiai-kiai anu moderat jeung progresif ge nya panatikna Wah Haji Asro teh kaleuwihan. Sakumaha ilaharna anu panatik ortodok sok kabina-bina reana paharamanana. Main bal haram, awewe tumpak kareta mesin haram, lalajoaneun haram, kadaharan anu dina black teu aya iwalna kabeh ge haram. Saniskara pasakan atawa kaolahan Tionghoa geus teu aya nu dihampura kabeh ge haram. Cucudna nepi ka gambar oge diharamkeun. Tah ieu tina bab ngaharamkeun gambar, sakali mangsa mah nepi karek ceurik diheureyan ku pamana nyaeta aki ti gigir dulacis ajengan anu pohara progresifna. Lantaran ngaharam-haram kana gambar anu ditebengkeun dina bilik aki teh rupina panas teras mariksa. Lain kitu Haji, cing mangilikan usi dompet maneh, bejana maneh teh loba duitna. Kalayan teh timuru sor dompet anu padet teh diasongkeun ka aki, ku aki gewat dibuka diudulkeun eusina duit kertas wungkul aya 2.000 rupiahna kabeh gambar. Dompet kosong ku aki diwangsulkeun ka Wah Haji Asro. Ari duitna dilebetkeun kana pesakna bari sasauran, "Mang mah Haji ngan ukur masangkeun gambar dina bilik geus disebut haram. Ari maneh sababaraha lambar duit ratusan gambar wungkul bet dipesakan. Keur mang bae eta gambar-gambar teh kabeh da haram ieu apan. Dibawa ku maneh kuriak matak doraka. Hog maneh asup ka neraka dumeh ngampihan barang haram. Jong bisi maneh rek balik mah." Dikitukeun teh Wah Haji aya 5 menit mah olohok molongo teu bisa ngomong. Rek ngadebat teu boga alesan, rek ceurik era ku kakolotan, rek dipenta deui geus kapiheulaan ku ngaharamkeun gambar. Ngan rempah-rempih bae liang irungna siga nu ngadadak sales mah. Aki deui sasawuranana teu kireum-kireum bangun anu daria pisan. Malah siga nu neuk-teuk manik anggeus ngajurung balik sagala. Dulacis anu sok diogok ku aki eta celengkeung teh nyelang nyarita, "Entong sadayana ku aki atuh, abdi nyuhunkeun sawareh kanggo ongkos wangsul." "Oh, dibere engke, saha deui nu hayang gambar haram, rek dibagi mungpung boga." Bari ngeber-ngeber duit siga nu rek babagi. Menik kadenge bosonna disada, meureun bawaning ku geus teu puguh rasa,
sang maruta medal saking weteng teu kaampeuh. Ger sararea nyaleungsirikeun. Wah haji ngan teu hing cerik harita bari luak liuk teu puguh nu direretna. Anapok teh. Kumaha ya Dulacis, moal nya maneh tega ka wa. Dulacis anu surti kana maksud Aki nempas bari nyerengeh. Sanes tega puguh hawatos supados ulah teu doraka nyanyandak barang haram nya ku abdi disuhunkeun sawareh ti Aki. Gara daya anu saleserian, wah haji beuki culungak calingok. Akhirna saur Aki, tah nu matak ge haji oi, maneh panaktik teh ulah kabina-bina teuing nepi ka sagala diharamkeun. Henteu aya paedahna Aki kituan teh deuleu. Urang sagala ge kudu sapantesna, kudu rejeng kira-kira ulah sengsirikeun non batur. Pop tah rawatan deui duit maneh, tapi ti ayeuna kahareup ulah darapon bae nyebut haram teh nya. Hadena bae ieu teh riungan baraya kabeh. Lamun seug aya deungeun-deungeun maneh teh kawiwirangan nyaan oi. Kacipta keneh wah haji nyusut lehe monyetna anu bijil tina irungna. Nyusutna teh ku leungeun baju bari nyengir cara domba ngasin meureun aya atoh aya era. Sawatara waktu ti harita Dulacis kaanjangan ku Haji Asro bareng jeung pamajikanana katut anakna nu geus lanjang babet. Daratangna ngahaja lolongok bae bari rek balanja keperluan puasa jeung sadiaan lebaran di dituna mah nganteur nyeu mojang. Ulasina ulu kutek teuing di leuweung da nya atuh wah Haji Asro teh ayana di dayeuh ngan keur leutik bae. Batur ngaji jenatna indung geus rada gede dibawa ku bapana nyaeta Kapi Aki Dulacis jadi naib di Batu Hideung. Pakidulan Banten ti Cibaliung ge kakidul keneh lembur jolok carang kasaba ku urang dayeuh. Ari lain ku pagawe nagara nu ngajalankeun tugas atawa ku nu ngadon moro sato galak mah. Nyi mojang teh oge dulur mindo atuh Dulacis mah ka manehna teh nyaba ka dayeuh teh kakara 3 kali saumur hirupna. 2 kali keur leutik keneh kapan deglang, sakali ka Serang jeung ayeuna ka tempat Dulacis nyekel pangkat. Eta deui cenah bari sakalian diajar olah-olah ka ambu hayang bisaeun ka olahan dayeuh. Terang kana adat wah haji Dulacis teh sabisa-bisa sasantrian ngarah raoseun manahna. Hadena bae samak leutik jeung pangsujudan apik ngarawatanana jeung kabeneran ambu boga mukena serep ngahaja paranti sama istri anu nyantri. Hiji peuting balik taraweh dariuk ditepas bet dumadakan lar warga nagara anu dagang bami tok-tok anu ditanggung tea gening. Duka kumaha tadina bet peuting eta mah dagangna teh ngaliwat ka hareupeun imah Dulacis. Nu dagang naon eta teh Cis? Sur wah haji. Bami sareng capcay tembal Dulacis. Tetela pisan uak ngucapkeun taud jeung istighbar pat bari ngusap beungeut tuluy ngagerenyem babacaan pondok sidik yen kukurayeun. Pokna ieu di dayeuh teh kumaha aturanana dina bulan puasa bet make dimeunangkeun bae anu dagang kahakanan haram. Dulacis nahan pisirieun ari pok mah dan teu nganggo daging bagong cenah wa. Malah anu dagangna oge bangsa urang, nu masakna bangsa urang, malah sok salat sok ngaji. Tadi ge apan ngiring taraweh. Alasan kitu henteu keuna ka wah haji mah pokna ge bari nyereng. Tapi eta kaolahan asalna kaolahan majusi tetap haramna mungguh kadaharan bangsa jindik. Da kuring mata rameser wa cek Dulacis leuleuy ngarah wa teu tambah nyeuneu. Dupi wa perantos ningali siga kumaha rupi kaolahanana. Maneh mah abang-abang awam dusun keneh. Tatanyaan teh sok cara budak leutik di mana teh teuing ka Batu Hideung aya kadaharan kitu bisa asup meureun nu dagangna dipaehan. Lamun aya nu wani dagang bahmi jeung capcay teh ambuing gara alak gening wa. Dupi urang ditu osok ngadahar kecap sareng tauco. Sok eta mah wa ge beuki nah kitu.
Apa neta ge katedaan anu sok didamelan ku anu diharamkeun ku Uwa. Katenjo Wah Haji ngahulang bangun bingung pijawabeun. Nah anapok teh jawabanana cara alasan budak leutik. Memang buatan orang asing, tapi eta mah dipasakna ku urang. Jadi leungit haramna. Oh, kitu. Walon dulacis bari seuri dina hate. Dupi lauk asin wasok nuang. Apa neta mah dikokolakeun anak ku bangsa Tionghoa. Hulang deui semah anu make sorban teh ngahulang mikiran pijawabeun. Anak celemong teh bari rada balelol. Ari lauk asin mah ngan semet diuyahan bae. Henteu dipolahkeun cara bahmi jeung capcay. Kumaha upami bahmi sareng capcay teh diolahkeun anak ku urang pribadi. Henteu nganggo daging bagong atanapi minyak babi. Nah tetep bae ku Uwa bade diharamkeun. Cek dulacis bari rada nyelok mancing jawabanana. Ngajawabna Wah Haji Asro teh ngabalicat cara pokrol ngepeskeun dakwaan. Keuna naon bangsa urang make nyieun bahmi, nyieun capcay, kawas geus eueuh deui olaheun, atuh nyieun angeun hasem, nyieun lodeh, nyieun semur, nyieun kari kadinya. Entong wakalos-los kana bahmi jeung capcay. Wah Haji ku dulacis dibere meunang. Dulacis pura-pura bodoh. Da moal percayaeun ieu yen semur asal ti Holland nyaeta smor, jeung kari asal ti Bombay nyaeta kari atawa diinggriskeun carry dibaca carry. Dulacis leos indit rek ngagentakeun karangan-karangan pikeun majalah-majalah nu mesen tulisan pikeun nomor lebaranna. Acan ge meunang setengah kaca ngetik jol si ambu nungkup sungut nahan pisirieun. Ari jol kei bae seserian bari ngajembelan ocon kana punduk jeung peupeuteuyan. Dulacis olohok tapi bari kabawakeun seuri kitu ge nyengsirikeun nu seuri da acan ngarti kana urusanna. Itu baraya Kang Acis los-los kawalungan pokna bari ngah ka ieu. Nah kunaon apan rek mandi mah kamar mandi ge pinu nya nu matak hayang seuri ge Wah Haji bade kaberatan ku ambu dituduhkeun ka WC. Tuluy kaburu sultannya cek dulacis penasaran. Celeukeuteuh si ambu seuri meniram bisak. Lain kaburu sultan eta geura WC sakitu bersihna masih dipake ngedengge moal geuleuh da sapoe 3 kali diberesihanana oge. Ari taeun Wah teh kaluar deui bari nya kelangkok kotor saurna. Wah mah hayang dianteur ka walungan bae. Nya kunaon? Nya matakan ge tembal si ambu bari seuri. Ari dinaha-naha ngajawabna teh bebuang teh teu daekeun bijil eta cenah bararesih jeung diliung tembok. Asarek bebuang di jero imah. Kae deui si ambu seuri bari muntang kana juru meja. Dulacis ge ngabarakatak hayang seuri aya kapi asem, aya karunya ka Uwa. Da eta di lembur mah biasa totorogong dina cukang susukan. Ari ieu kudu nagog di kamar anu sakitu lalecirna. Pantes bae rek sawan oge sakadang iat teu wanian bijil. Tetela yen bebuang oge kaasup kana kabudayaan lamun kitu mah. Buktina teu unggal jelema bisaeun bebuang secara budaya. Isukna Wah Haji istri jeung Nyi Mojang ku si ambu dibawa ka pasar sina balanja pikeun nyieun kaolahan sakumaha kahayang dulacis, tapi dipepeujehan supaya ulah ngabejakeun ngaran kaolahan teh ka Uwa atawa ka si Enok. Si ambu diomat-omatan kitu teh imut bae ngagelenyu ngartieun yen dulacis rek ngawarah aki-aki. Dina waktu buka hidangan ngabarak, diantarana aya angeun ati ayam, aya mie godog, jeung dadar endog. Wah Haji istri pameget katut si Enok kaciri yen ngarasa nikmat dalahar teh. Wah Haji mah nepi ka eureuleu teurab sadakeun dikarebekeun. Reres dalahar memeh diperenan si ambu anu geus meunang ngabadamian pok buka suara. Ieu teh Wa kaolahan teh balanjana sareng ngolahkeunana kengeng Wa istri sareng teteh. Da saur Wa kedah diwurukan. Nya syukur ngeunah kaolahan teh. Wah meni teurab naon ngaranna kaolahan teh. Gelenyu si ambu imut ret ka dulacis bari ngiceupan. Tah Wa ieu namina
bakmi ieu capcay dupi nu ieu puyong hai. Suruh Haji bari melotot. Jadi ieu teh kabeh kaolahan Tionghoa ha. Tepindo damel molon si Ambu bari nyodorkeun podeng ka Uwa. Dulacis gancang nempas. Kumaha Uwa? Tetep bae haram masing diolakeun ku Uwa istri jeung ku teteh oge. Bari terap ngejawabna teh. Ceuk Uwa ge haram sote lamun masakan majusi. Ari ieu mah agehan pikeun saurengke. Si horeng ngeuna capcay teh jeung eta tah dadar nog naon teh ngaranna cucong lai puyong hai tong salempang seur keneh ceuk Dulacis. Si Ambu geus kunyam kenyom bae bibirna nahan pisirieun. Dina peuting katilu Wah Haji saputra garwa kapaksa ku Dulacis ditilar nungkulan rapat panitia resepsi lebaran di kabupaten. Si Ambu ge milu da aya tugasna. Liwat pukul 11 peuting kakara baralik. Di jalan keneh ngarasa heran, dumeh di buruan aya nu dagang soto. Sidik soto lain capcay dagangan si Abdullah. Mualaf anu geus apal kana batal haram. Kaciri da dagangan capcay si Abdullah mah. Tanggunganana pasagi siga tanggungan sasag padagang oncom. Sarta di hareupna ditulisan ku aksara Latin jeung aksara Arab ditanggung tidak haram. Nawarkeunana oge make tok-tok, malah sok dititirkeun cara anu norok-tok kana kuluwung dulag lamun ngawalan rek nabuh dulag. Beki deukeut beki sidik, yen nya lain tanggungan capcay si Abdullah tapi soto si Sengkat. Ari nawarkeunana lain ku tok-tok sok ku awi siga calung dikorolok-korolok. Cara urang marel iga gampang, kawasna bae si Sengkat teh kebeneran harita dagang ka pelebah dinya. Ari Dulacis jeung Ambu asup ka pakarangan, ari jung si Sengklat kaluar tas nampa pamayar ti Wah Haji Asro. Ku Dulacis teu digeureuh-geureuh terus bae katepas ngiringkeun Ambu. Gek Dulacis diuk payunan Wah Haji bari nanya, "Wah teh nuang soto?" Korejat teh Wah Haji ngorejat bangun kacida kagetna. Soto. Eta teh lain capcay teh sanes eta mah soto dagangan si Sengklat. Dupi capcay mah dagangan si Abdullah. Mualaf anu tadi geuning ngiring taraweh. Wah Haji Asro socana molotot tapi bangun teu awas. Bahamna molongo lamun diponcoran cau Ambon teh sedang bae. Rumbahna ngaradak cokrom. Panangan ngusapan dada pok sasauran. Baruk soto. Soto naon eta teh Dulacis berat kuletah heurin ku huntu rek waleh teh tapi kapaksa. Pok cek Dulacis teh soto taun bangkong golepak Wah Haji Asro kapaehan. Ari emut deui di tempat tidur gantawang teh nyesel. Isukan mah sobo-sobo urang mabor ti dayeuh ieu. Si horeng di dayeuh mah jelema teh pacampur bae jeung kafir. Kakara 3 peuting aing di dieu geus kahakan soto bangkong. Saminggu mah aing di dieu babat bagong gora. Ayo beberes isukan urang indit. Orolo Wah Haji utah-utahan cara budak weureu supa. Tamat cenah ieu pamiharasa Haji capcay. Sakitu anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.